memang ngagibah lebih nikmat daripada maca Quran memang. Kau mau bulan puasa, ngomong genta tangga sedep kita beri ngabuburit. Kadang-kadang ti sahur sampai ka sahur deui. Eureun-eureun malam takbir minta hampura isukna. Kiai boga anak cawene gelis, ieu teh keur ngayakeun saimbara saha nu bisa ngajawab dikawinkeun jeung anak kiai, bener kan? Kula kadieu deuk tabayun deuk memperjelas bener tah henteu eta berita. Bener cek kiai. Laju geus ditutup teh encan, dibuka selama acan nu bisa ngajawab bahasa bae jeung irah bae. Terus maksud deuk naon nanya kitu sia? Cek kiai. Kula deuk iluan saimbara. Diterima kira-kira? Siap. Bener ya kiai? Iya. Bener cak maung sesuai berarti ya jeung informasina saha bae. Teju iraha kiai kira-kira kula. Gua ge jadi jeung aing mah. Mangga be ajukeun 10 pertanyaanana ing mudah-mudahan Allah mere taufik hidayah ka kula cak eta mau. Dibere 10 pertanyaan, derek-dek dijawab kabeh udah dihutang. Dalilna, hadisna, qaedahna kabeh dijawab totos beta mah geus. Totok be ku teh kumaung totos dijawaban kabeh jeung dalil-dalil. Ya Allah ya Rabbi. Beres ngajawab cak maung kumaha kiai, jadi kula dikawinkeun kana kiai eta pamajikan kiai geus kamuk we. Siap. Aing mah teu sudi boga minantu belangkos kitu. Nya babulu. Aing mah capek aing ngareuneuh nu nyareuneuh nya aing ngalahirkeun ngurusan sampai ka gede. Aing kunaon geus gede nya anak urang mah nya geulis nya parigal dikawinkeun jeung nu belang teu hayang. Lantaran aing geus janji lain sekedar ka makhluk Allah, bahkan geus janji ka Allah na ge. Jamin tanda ge ka Allah petunjuk. Jadi ku aing dikawinkeun, asana paeh anak aing nya cek pamajikan. Semplak asana ping-ping anak aing nya sabelah ya. Geus ceng. Yuk ya, kawinkeun. Kawinkeun. Mobil tuh beres. Menang genep bulan ieu maung pamit ka mitoha cak urang mah. Bah kula goreng-goreng ge kula boga lembur sanajan dileuweung ge. Terus maksudna kula endek balik dek pindah ka lembur ka kulon. Ya Allah ya Rabbi jahe bager sia ceng. Ye maung-maung ge ye cak cenah teh. Ngan ge ye. Dasar mah ye abah boga anak hiji-hijina. Beusin isuk pageto abah sehat panjang umur, hayang noong kanu jadi anak. Pan abah teh nyaho lembur Aceng. Di mana ye abah nitip 5 tangkal rangdu. Pangpelakeunnya ka arah imah Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa atyabu minal miski wa abradu minas salji faqultu li Jibril liman hadza ya Jibril qala liman shoma fi rajaba wa sya'bana wa ramadana. Langgung dipayun
Sami-sami urang sanggakeun puja sinarang puji ka Rabbul Izzati anu maha suci. Nu parantos mabarinan mangbirang nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinarang nikmat Islam. Ku ayana nikmat tersebut alhamdulillah urang bisa kumpul ngariung dina ieu tempat nu insyaallah pinuh ka rahmatur maghfirah ti Gusti Allah. Shalawat miwasalam mugia selalu tercurahkan ka baginda Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka keluargana, para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in la yaumil qiyamah. Fabil ikhtisaril kalam nuku kaula dipika hormat tur disuhunkeun doana pisan kasadayana para alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh pini sepuh, para qori mubaligh, para guru-guru anu teu tiasa disebutkeun hiji-hijina insyaallah tengurangan rasa hormat kaula. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang nu aya di dieu baik nu diundang sing dipaparinan sehat wal afiat jasmani sinarang rohanina, panjang umur tur barokah. Kitu deui ka panitia PHBI penyelenggara Isra wal Mi'raj Kampung Kebon Kalapa. Kalapana mana? Eta bang tanggal asem ya teman di hareup mata. Aya kalapana aya. Enggak timpah ta moal ya. Mudah-mudahan ku diberkahkeun ku Allah ya panitia, para aparatur desa. Pangarengan nih masuk nanya. Pangarengan mudah-mudahan selalu amanah nyekel pemerintahan anak kumna urang kabehan, baik Roki rombongan aki-aki maupun Roni rombongan nini-nini. Mudah-mudahan urang kabehan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para dulur rahimakumullah, kalayan kudrat iradat inayah ti Gusti Allah kula bisa silaturahmi ka ieu lembur. Mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang teu sebatas di dunia bisa kumpul dina majelis ilmu, mudah-mudahan urang bisa kumpul ke jaga di surgana Allah. Kula mah moal ngaji lah dek ngadongeng bae. Dek ngadongeng tangkal rangdu. Nyaho tangkal rangdu? Nok nyaho nok tangkal rangdu nok nyaho. Tangkal kapu kasur. Kuari menggeus jarang nya hesenya. Seueuh di Cilongok geus eueuh. Kawista di dia aya kawista. Aya keneh. Ji kami geus eueuh menta tuh. Jamblang. Geus eueuh nya. Cilongok geus aya keneh. Hebat di urang dia Cilongok geus sese kawista geus eueuh, jamblang geus eueuh. Balingbing geus sese kuari. Kacaritakeun baheula aya kiai boga anak geulis. Ieu kula tadi mentak cilak-cileuk bae neangan babandingana. Irung mancung. Irung mancung jentrik, ari urang makan mancung teh di ujung doang. Laju jebra gos calana cut bray. Ai luhur pae urang membes ka handap. Ka jero. Laju halisna jentrik. Hideung ngajepat. Ari urang mepan aya hideung ku sipat. Atawa ku eta teh anu kos tukang bas teh ta make pulpen. Sok gidol bae. Seueuh kanyaho. Tilok meulikeun ka pamajikanna teh mah. Laju bibirna rekah, kandel teh henteu, ipis teh henteu. Gadona aya belah endog sabelah.
Endogna endog bebek deh. Awakna butekel henteu pendek. Pan urang mah aya geulis kadang butekel. Kadang-kadang aya jangkung, ieu teh naon ngaranna teh atuh panjang awak suku pendek. Sama kos garpu. Joret. Ya Allah ya Rabbi. Kabina-bina mah bener. Laju awakna kahkal. Mengkel teh mengkel. Kos buah pan lamun mengkel bagus ya senyap. Kakal mah kos nu teuas tapi dicekel empuk kan. Tapi dilepasin balik deui. Kan beda jeung pamajikan urang mah. Dicekel genjur, dipencet ngempos, dilepasin teh balik deui penyakit koneng mun teh mah. Ya bari kongko we urangnya. Nah, sabira tuh ngaji jeung ini. Ya Allah ya Rabbi. Intina ya bintangna lah. Loba nu katarik batin ka petang asmara kaya awewe. Di golongan cacah menak loba nu mika cinta, mika dedeh, mika bogoh loba. Ngan eta asal aya nu ngalamar isukana mun teu geuring pae. Ieu hayang bikang geulis. Tapi lamun mantos ngalamar mun teu geuring pae, daek. Dek daun geulis kayaknya. Mana yang kado kos pastel butek los lah. Yang penting masalah ya peman be urang mah. Ya Allah ya Rabbi aing di demoan be jeung ini mah ye. Akhirna ieu pamajikan kiai ngomong ka kiai ka salakina bapana. Ieu pan anak urang geus cawene. Maknya kudu dipangkeng bae. Ya ngapangkeng. Ngomong geus aing ngomong kolot bae malah. Budak dipangkeng bae. Lain kunanaon pan ieu lamun cak kebo mah geus manjing. Pan kebo mah lamun geus manjing mun teu dikawinkeun pan dipencit. Atuh piraku anak urang mah lain kebo. Maksudna ieu budak geus wayah dikawinkeun. Aing lain kunanaon pan ieu lamun angel teu menang-menang jodoh beusin basupa doang apemna. Moal mang. Moal. Kumaha carana? Ya Allah ya Rabbi. Bari bahasa kolot. Coba atuh munajat ka Allah jaka kama kiai. Istikharah kumaha bae minta petunjuk supaya budak teh aya jodohna. Geus bae ngaran kiai mah komo teh ahli ibadah manehna penting salat ngawiri terus munajat ka Allah minta petunjuk. Di tengah penting majahna majana sare menang alamat istikharah bahwa titah ngayakeun saimbara ngan saimbaratna lain balap karung, saimbaratna lain main bola, saimbaratna lain ngagegel koin dina bernuk sama Agustusan gitu. Ieu mah saimbaratna ieu kiai titah nyieun 10 permasalahan hukum agama. Nu bisa ngajawab 10na etalah pijodoheun nu bakal maslahat. Nu bakal maslahat beta mah geus sehat deh. Maka dibukalah secara umum. Ngan umumna logor teuing. Harti logor teuing teh lain ka jelema bae. Ieu mendek di golongan manusia, dek golongan jin tah los. Pokona dek di golongan harta binatang sombral ngomongna geus keur ngomong bohongna. Iya dibuka dengan umum. Kabeh dalaptar. Ustad Pangarengan dalaptar. RT ilu daftar. Jagelis. Kabeh dalaptar di golongan cacah, golongan menak kabeh dalaptar. Mulailah sesuai yang ditentukan tanpa batas. Nu bisa ngajawab 3, nu bisa ngajawab 5, nu paling antek, nu paling jago bae karak bisa ngajawab 7. Komo RT mah teu hiji jacan.
teu bisa nama RT mah di pos bae jing. Ya Allah ya Rabbi, jaro sapotong jaro mah mending ayamannya pokoknya masa potong ya. Ya Allah ya Rabbi, udah bisa. Akhirnya gagal BKB peserta tuh. Pas petingna ngobrol cak pamajikana ka atuh ulah hese-hese aing pertanyaan teh pan kabeh jelema teu kos kakak kabeh pangartina kiai atuh ieu mengarana bae deuk ngolotkeun budak sarua bae mah budak jeung kolot kana parawan kolot potok geus kolot mah ketot aduh engke kudu dikulub deui ku daun naon ngaranna teh gedang. Ajun can ku bodrek 5 mah meureun teh empuk. Jabat turun riet. Ya Allah ya Rabbi. Atuh aing menang petunjuk nanti Allah kitu tuturkeun bae jadi supaya maslahat. Jabongan budak asal dilamar mun teu geuring bae. Maksudna mah loba saingan bahan. Loba saingan. Ieu mah maslahat meuje keur kongkok-kongkok kitu. Teu kebale nu ngagerem di pipir imah. Assalamualaikum. Pan nyana rewos ka pamajikana nok ngadengetan teh teh nu ngagerem kadengena mah kos maung coba deuleu ku sia cak salakina teh ieu tuh ku kakak bae lamun maung bebeneran kumaha teh kula dicaplok paeh los ya lain kawin deui. Jabongan pamajikan carewet jasa carewet puyang cak kira teh yang buah majikan carewet jasa ya. Ayo guys urang babarengan bae barengan nyanda keluar bener mau gerdepa bae di buruan imah man bisa ngomong maungna. Assalamualaikum cek kiai. Waalaikumsalam saha sia atuh kadeuleuh aku kula kadeuleuh aku kiai kula saha kadeuleuh mah ku aing sia maung mohon kula mau cek pamajikanna teh ieu si maung bisa ngomong cek cenah maung ti mana sih ya ti mana anjeun kula ti wetan ngan balik nama ka kulon laju aya naon ka dieu eta kiai kula ngadenge bahkan geus tenar di berbagai status WA di Instagram di Facebook bahkan di status di grup status flora dan fauna padahal binatang. Status di grup binatang yang geus rame kiai boga anak cawene geulis ieu teh keur ngayakeun saimbara anu bisa ngajawab dikawinkeun jeung anak kiai bener kan kula kadeung deuk tabayun deuk memperjelas bener tah henteu eta berita bener cek kiai laju geus ditutup tah encan dibuka selama acan bisa ngajawab basaha bae jeung iraha bae terus maksud deuk naon nya kitu sia cek kiai kula deuk iluan saimbara diterima kira-kira siap bener ya kiai iya bener cak maung sesuai berarti ya jeung informasina saha bae teju iraha kiai kira-kira kula kuari ge jadi jeung aing mah mangga bae ajukeun 10 pertanyaanana ing mudah-mudahan Allah mere taufik hidayah ka kula cak eta mau dibere 10 pertanyaan derek-dek dijawab kabeh di hutang dalilna hadisna qaedahna kabeh dijawab totos eta mah geus totok be ku teh mah kumaung totos dijawaban kabeh jeung dalil-dalil. Ya Allah ya Rabbi beres ngajawab cak maung kumaha kiai jadi kula dikawinkeun kana kiai eta pamajikan kiai geus kamuk bae sia aing mah teu sudi boga minantu belangkos kitu nyaba bulu aing mah capek aing ngareuneuh nu nyareuneuh nya aing ngalahirkeun ngurusan sampai ka gede aing kunaon geus gedenya anak urang mah nya geulis nya pari dikawinkeun jeung nu belang teu hayang geus ojol bae sih jeung daging embe cek eta kiai lelaki sejati pantang menjilat ludah kembali lantaran aing geus janji lain sekedar ka makhluk Allah bahkan geus janji ka Allah nage jamin tanda ge ka Allah petunjuk jadi ku aing dikawinkeun asana paeh anak aingnya cek pamajikan
semplak asal ping-ping anak aing ge sabelah ya. Geus ceng. Yuk ya, kawinkeun. Kawinkeun. Mobil tuh beres. Waduh, geus jadek benok, nasib sia meureunnya. Ka jelema teu laku sakali laku ka maung saya kasih belang. Aing teu sudi boga pamajikan boga minantu belang pas kieu ceknya. Eta malam pertama diintip bae. Asana semplak ya ping-ping aing, ping-ping anak aing sabelah ya. Pas beres isuk-isuk pas keluar teh anakna nok ka dieu ge cek mana naon mah coba aing nempo ping-ping sia semplak tante henteu mah contoh kuna naon sugan teh pentil susu henteu digegel henteu mah pan eta salaki sia mau emang teh sudah digegel gitu ieu henteu mah malah mah getek kula mah jalo babuluan. Ya Allah ya diletakan dong burung. Ya Allah ya Rabbi singkat caritana. Berjalanlah rumah tangga sapoe, dua poe, saminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sampai ke 6 bulan. Menang 6 bulan, ia mau pamit kami toha cak urang mah. Bah, kula goreng-goreng ge kula boga lembur sanajan dileuweung ge. Terus maksudnya kula dek balik dek pindah ka lembur ka kulon cek pamajikan heeh sia mah dasarna ge dek akan anak aing meureunnan idih kami nantu ge galak keneh bae eta mah pantesan batur mah pasea bae beun salaki nya eta jero lu campur bae si kolot. Ya Allah ya Rabbi henteu mah lah cek ayeuna cicing sia ulah sok ieureun lain guna naon buktina anak urang utuh 6 bulan rumah tangga jeung nya utuh ya urang bae di dieu bawa kaleuweung mana urang beak nya ulah sok suuzon kami nantu geus ka hajeun nasib anak urang meureun emang kunaon kitu cicing di dieu isin jadi pilot bae naon tuh pilot nyempil jeung kolot jeung ieu mendek pindah be cek nya kaleuweung dek lah hirup saya aya be dek belajar neangan cabe bawang dek belajar neangan beas aing hiji bae mah jeung abah beusin kula teh dewasa-dewasa. Ya Allah ya Rabbi jahe bager sia ceng. Je maung-maung ge ye cak cenah teh. Ngan ge ye. Dasar mah ye abah boga anak hiji-hijina. Beusin isuk pageto abah sehat panjang umur, hayang noong kanu jadi anak. Pan abah teh nyaho lembur Aceng. Di mana ye abah nitip 5 tangkal rangdu. Pangpelakeunnya ke arah imah Aceng maksudna mah ikut hitung jeung tanda sugan abah ke isuk ka mana abah jadi nyaho arah ka imah Aceng mohon mulai dibawa pamit dipelakeun ku mau teu karasa menang 1 tahun 2 tahun 3 tahun sampai ka 10 tahun cek ieu kiai ka pamajikana mana ieu urang gorengan geus 10 tahun anak urang can ditong-tongnya dek naon anak buar semodar gunanya dewe ka mana bae di kamari geus karak eling ku ari ulah suzon urang noong bae bos paeh lamun paeh atuh ku urang jarah ka kuburanna mus beak meureun tulangna ge atuh tulangna kumpulkeun ku urang teangan geus urang nyapa bae ka ditu dek nyaho ge henteu pan aing geus nitip rangdu heueuh nya aju mah nya urang dek ka ditu bae dek leumpang bae keupat isin kami nantu jeung ka anak ih carewet ge ta jelema urang mah nya isin bae ai keupat mah kubisaan dak olot aju depan dewek boga kebo tadi gaduhkeun ka jaro ka RT pencitan habak loba dek naon pencit kebo sagala naon jeung para pinantu boga pinantu mau gak satu kagorokeun santri mang naon Mbah Kiai kadi terus tuh kamang RT anu abah ngagaduhkeun kebo di dinya aya meureun 20 mata kebo pencitnya 2 terus sapi pencit kemudian embe pencit terus kemudian kotok pencit loba amat bah dek hajat naon loba omong jeung para pinantu jeung susuguh terus ge sanggeus dipencit pisah-pisahkeun nya
kan kabeh bawa jeung hulu-huluna ke hulu kebo hijikeun jeung hulu kebo deui hulu embe hijikeun jeung hulu embe deui hulu kotok hijikeun jeung hulu kotok di hartana supaya sarimbag gula dicampur. Oh mohon atuh kitu mah ke geus beres laporan ka dieu nya mohon poncet ku santri cacagan dagingna hulu pisakeun hulu kebo jeung hulu kebo dihijikeun di karungan terus embe sarua kotok baleuwih teh 100 mah beres laporan kiai beres mana tuh loba amat atuh ban kebon ge dua sapi dua ye jaheunya embe mah tuh aya genep mah meureun geus santri bawa 50-an mah jeung manggul jeung bari urang nyaba ka Minantu siap kiai lempang bismillahi tawakkaltu tawajuh lah ngadoa ka Allah minta petunjuk lempang singkat cerita kapanggihlah di rangdun nu pertama ngan aya anehna di rangdun nu pertama ieu aneh hulu kebo nu tenggeus buntung ieu hirup deui ngadu bedug ngadu embe hulu embe hirup deui ngadu hulu kotok jeung hulu kotok ngadu waktu sawan santri nu keur manggul dialungkeun santri lumpat kencang kiai leuwih kencang waduh cak santri teh teu kira-kira kiai leuwih kencang jasa wah kencang jasa geus lumpat kabeh palubar pamajikan kiai geus nyingsat geus atuh hese pan make samping kebat bae lumpat mah amun teu disingsateun ya Allah ya geus nyingsat ya geus Gusti anu Agus nyumput teh geus tenang teh geus rada tenang cak kiai teh mang eta di kajauhan santri kulaan kiai di mana mang di dieu ai kiai di mana kula ge di dieu ka dieu mang kiai nu ka dieu sial ta santri jeung ki abah ka babuk abah mah geus kolot ieu kula mengorak kere geus ka babuk paeh kula can kawin sia tolol cak kiai geus ka dieu jangan suarana ta kiai pas datang teh ka lokasi kiai di mana tanggas ya ka luhur pas tempat teh orang di luhur tanggalan bebah padu di luhur segala pada mah kiai urusan ngaji mah insyaallah bari alip-alipan ge ngan urusan palebah dieu mah ku abah can sempat di puasaan ya abah geus sawan cek Gusti anu agung geus diturunkeun kiai ku santri laju cek kiai teh ieu masih mana tuh diruyuk nyumput bae geus ngadakom eta pamajikan kiai wah senaing paeh ya jangan ngadangkak bae nok jangan eta geus geura hudang ya Allah bah abah salah jalan meureun henteu sesuai jeung petunjuk coba deuleu tah hulu kebo geus ranteng tancan pas di deuleu ngadu keneh embe jeung embe deui kebo jeung kebo deui kotok jeung kotok deui bah jeung ngaradu keneh je dijian didoaan beuseun ka surupan jurig jarian caket ieu bacakeun ayat kursi teu mempan makin kencang bae ngadu wah caket moal beres ieu moal bener ieu bacakeun moal baleg ieu mah ya aju kumaha kiai geus tinggalkeun hook los hakan ku yang di babuk mah aduh nya kiai cakeun geus tinggalkeun lain milik meureun geus bae lempang deui datang di rangdu nu kadua manggih manuk loba jasa manuk baragus buluna bagus pamatukna bagus bahkan pamatukna teh kos koneng emas suarana indah sing berkicau murai ge lewat geus indahna murai lewat pan kabeh resep teh ina pemanuk kos kitu mah cek ieu teh coba teh jagong teh jeung roti-roti ka dieu di pararaban ku santri kieu gideg ieu embung nyana turun ke handap tes be horengan dia ende pentet tangkal dulu batai eta ngakadana tai motos akan tai suara kenceng makin bagus makin gacor dibere roti embung dibere barang nu ngeuna nu layak embung ngakana tai motos akan tai waktu suara rambak kenceng be waduh ieu mah aing mah karak aneh manuk ngakana tai murai be ge krotok minimal dikukur we teu daegeun geus cek ieu teh urang tinggalkeun ingan isarah kana naon ieu nya alamatna nya lempang deui dirangdu nu nomor ka 3
daerah pasawahan. Sawahna kos di daerah wetan teh Sukabumi Cianjur gitu tanon. Nangga teh nangga ngan aya aneh cai timbulna ti handap naik nyayan ka luhur pan di mah mana ge sawah mah anu ti luhur nyayan ka handap ieu mah cai ti handap nyayan ka luhur cek kieu teh coba deuleu beuseun desal dong desal beuseun nang nyedot di deuleu desal eueuh selang eueuh murni beti handap ka luhur nyayan ieu mah aneh di mana ge hukum cai mati luhur nyayan ka handap ieu mati handap nyayan ka luhur unik oge nya cek mana yeun deuk ka imah minantu geus terus bae lempang tawakal deui tawajuh deui ka Allah minta disalamatkeun di jalan. Singkat carita dirangdu nu nomer kaopat ternyata kudu mentas wahangan kali kalina tenang caina katempuna jero bari herang ngan asal diasupun batu plung kelem kadelna jero pada aya peribahasa air beriak tanda tak dalam air tenang tanda dalam loh cak ieu mah kudu nyen getek mang mau bisa nyebrang urang ka ditu geus lantaran imang geus beurang geus waktu lohor urang salat heula salat ngalaudu pas ngasupeun cai ngasupeun sukun deuk kukumbah suku kaliek dasarna samumuncangan ye mang jadeet bener kiai bener coba ge kumaha mang mentasan kiai beti heula jalan mun aing bener palit kayak kula nulungan geus urang babarengan bae urang soleder ke bala ieu masih atas santri dusun bener bae pas diteuleuh man aslina deet samumuncangan kadeuleu na jero kadeuleu na doang jero ngejemplungkeun naon bae kelem ai pas diteuleman aslina horengan mah deet atau akhirnya nyebrang geus mentasnya sebagai sholat di seberang beres sholat terus gendai belah perjalanan singkat dirangdu nu nomor kalima loba buah-buahan nu begitu indah wara rasak sareungit araramis masya Allah nu begitu istimewa luar biasa. Nah ieu teh buah apel aya kemudian jeruk aya mangga aya sakabeh buah-buahan hampir aya sareungit arasak luarna akhirna santri teh lah urang olah bae ieu jadi mah di leuweung ieu jaboga umum di leuweung mah barang liar dialaan ku santri horengan jerona buruk kabeh ari luar asak seungit beureum bagus ai pas dibuka jerona bilatungan kabeh cipan cakina ieu mah nu bagusan kabeh pada saran diaprak eueuh aya nu dianggap bagus luar jero ngan hese ngalana luhur geus urang tinggalkeun bae pancan kadeuleu tanda-tanda ka imah ieu nya ngomong abah punten neudeun rangdu sabaraha 5 ieu nu ka-5 pancan kadeuleu sugan moal kebeli di hareup bener karak menang sababaraha meter lempang manggih jelema ngabaris aya meureun leuwih ti 500 jelema make pakaian putih kabeh ngabaris kos nu nyambut di ujung aya nu jelema pangkasepan make pakaian kekeyan sawan kabeh waduh cek kiai teh mang ulah jauh-jauh urang lempang barang bae sering cekelan je kunaon kitu kiai lain nanaon pan ieu di tengah leuweung loba jelema baju putih besin jin doang ya atau jurig jejeknya pas nyana lempang langsung disambut qotala al badru alaina min taniyatil wada sholawat sakumaha kos kadatangan kiai gede kaget manehna masyaallah cek nyana pani bisa kos kieu ye kos nu wawuh teh kos nu geus janjian padahal teu nyaho naon terus bae lempang bari tawakal bae mainna urang lamun lumpat-lumpat bareng nya kiai urang ulah ninggalkeun kiai tenang cek kiai teh sia ge ulah ninggalkeun ka aing nya heuh lempang bae pamajikan kiai geus meragat-meragat nyaklan bae ka kiai pas datang ke ujung langsung eta anu ngorak keneh kasep make pakaian keulamaan langsung cium tangan abah emak cager kagetnya kaget sia saha
cak pamajikan kiai kula minantu emak mama teh bukan minantu kasep kos kieu hampura lain teu lagorekeun minantu mama belang lamun emak boga minantu kos dewe kos kieu gampang ku anak mah heula ku mah heula direngkas sial tah mana acat deh ya Allah ya Rabbi cok salah cak kiai dah setolol kolot-kolot kita acat keneh bae tuh teu kasep jasa jingi megagah kula teu percaya lamun anjeun minantu kula lamun teu percaya supaya emak percaya jeung abah ke kukula digerokeun nok ngagorokeun pamajikanna kaluar bari ngais nu sasapihan bari ngagendong nu orok keneh dituturkeun ku 8 budak leutik pas tempot ya nok jasia hirup kene ai amah mah aya di dieu masyaallah atuh akhirna mah na pepelukan lamun cak bahasa Cilongok mah happy cry semua ngarti tangis kebahagiaan waduh sono geus kapanggih teh kebal masyaallah nok ieu bener sia nok ieu lain diriwa kan jelema ieu atuh jelema mah kula hirup kene lain aing ban geus curiga bae ka salaki sia ya Allah ai salaki sia kuari ka mana si belang iya eta boga mitoha ku care iya culas salaki sia si belang ka mana eta dia dapet emak nu bener sia nok ieu lain sia lain ngomong sih bahasa laki sia kasep ya Allah horengan teh ieu teh aslina jelema ngan ngarupa maung keur nyoba kiai lamun cak bahasa urang mah Zaidun kal asad lamun cak tukang ngaji mah Ki Jaed lir ibarat maung dina pada gagahna bijami'is saja'ah fi kullin dina pada gagahna jelema anu negakeun hukum nu sanyana jelema nu halal nu haram ieu bakalna dikagagah ku jelema dipikasieun pika serap ku makhluk percis kos maung dina pada wanina jeung gagahna dipikas serap ku kabehan ku seluruh binatang seperti gitulah gambaranana masyaallah jahorengan emak jadi horengan ceng hampura emaknya selama ieu geus udon bae ka ceng kajeun mah ya Allah ya Rabbi laju ieu nok eta anu di ais incu emak eta nu diususuan incu emak keneh eta budak leutik 8 sa incu emak keneh Aisyah meureun rumah tangga 10 tahun 1 tahun hiji tunji kos bilatung dulang bae anak leunjem kieu mah salaki kula rada beukian kula mah alabateun ucing sih mah kunaon tuh teu meunang lewat kamar doang saeutik laju ngandeg isukan alabatan ucing Gusti anu agung para jamaah rahimakumullah akhirnya dibawa ke imah bener gua tuh gedong horengan santrina ribuan masya Allah eta nu nyambut teh atuh teu saparapat aja horengan ulama gede gitulah ahli batin mah pas asup ka imah kaget daging ararasak hayam panggang arasak lauk ararasak kabeh buah-buahan aya kabeh kaget nok ieu masak loba amat iya nu datang aceng tanaon lain ngahaja nyambut emak jeung abah padahal eueuh WA saat harita ya Allah ya Rabbi ja emak ge nyaho bakal rombongan loba mantak ieu kula disadiakeun ja perjalanan jauh dahar heula beres dahar ngobrol kumaha abah perjalanan alhamdulillah aman eueuh nanaon eueuh ngan cuman aya mamanggih keanehan hampura cengnya asli nama ieu hampura abah kepat ngan tadina malah aya mawa meureun sapotong mah daging cak santri na nyaut di luar boro-boro sapotong kula nu muncitna kiai sus loba omong cenah teh isin aing minantu ya terus kunaon ngan eta aya aneh kunaon dirangdu nu pertama hulu kebo hirup deui ngadu kebo jeung kebo sapi jeung sapi embe jeung embe kotok jeung kotok eta budak lumpat kiai ge lumpat henteu abah mah teu lumpat abah wani ceng halanya gengsi di hareupeun minantu meureun ya jaga teu boro abah mah lumpat ka luhur tatangkalan ka santri teh haram jadah ka santri teu bisa diengkoan ku aing jeung keneh ya Allah ya Rabbi terus nyaho abah ge di pikiran naon isyarah kana naon eta teh silokana oh kieu bah punten lain maksud majunana abah cak minantuna jaga di zaman akhir cek Kangjeng Nabi pantujuan Kangjeng Nabi di mirajkeun teh linuriyahu min ayatina keur didelekeun tanda-tanda kebesaran Allah
tujuan Kangjeng Nabi di Mirajkeun teh linuriyahu min ayatina, didelekeun kabasaran Allah, linuriyahu min ayatina, didelekeun tentang ajaibul malakut, tentang keistimewaan alam malakut, didelekeun linuriyahu min ayatina, didelekeun tentang kejadian jelema anu ahli maksiat jeung ahli ibadah, didelekeun kabeh tentang surga jeung neraka, tentang siksaan dan berbagaina. Eta teh pan ketika Kangjeng Nabi di mi'rajkeun ku Gusti Allah, eta teh Kangjeng Nabi didelekeun aya jelema saling baku hantam jaga di neraka, saling baku hantam. Ieu teh yaqulun das ba'duhum ba'dha, saling baku hantam sebagian manusia ke sebagian manusia. Ieu teh isyarah adalah hulu kebo jeung hulu kebo ngadu, embe jeung embe ngadu, kotok jeung kotok ngadu teh. Ieu di zaman akhir bakalna pejabat jeung pejabat teh ngadu, polisi jeung polisi deui, jenderal jeung jenderal deui, TNI jeung TNI deui, kemudian lurah jeung lurah deui, camat jeung camat deui, bupati jeung bupati deui, atuh tukang dagang jeung tukang dagang deui, jawara jeung jawara deui, rakyat jeung rakyat deui, ustad jeung ustad deui. Gara-gara nu ieu mah dikardusan, nu ieu make plastik hideung. Ya Allah ya Rabbi, eta teh sarua hulu kebo jeung kebo, embe jeung embe, kotok jeung kotok. Moal daekeun ieu kotok ngalawan embe mah jaboga rarasa nya bisi kaliak. Atuh komo ngalawan kebo mah sarua be atuh tatangga jeung tatangga deui sering omongkeun. Rakyat jeung rakyat, atuh tukang warung jeung tukang warung, tukang dagang jeung tukang dagang, lurah jeung lurah deui, atuh ustad jeung ustad, kiai jeung kiai sering omongkeun. Kos gitulah di zaman akhir. Bahkan yaqulun dasi ba'dum ba'do, saling baku hantam, bahkan terkadang nu gede ngahantem nu handap. Sakumaha kos ajag ngalebok embe. Etalah isyarah di zaman akhir linuriyahu min ayatina. Ya Allah ya Rabbi, geus terjadi ku hari bener. Urang jeung tatangga bari kadang-kadang bari milihan sayuran dinu lewat bari ngomongkeun. Mending ngomongkeun tatangga, ngomongkeun salaki. Hei, ya salaki sia gitu penganggur BHO, salaki aing nganggur bae ku hari. Aing katipu, aing kawin jeung nyana. Keur nganjang mebulak-balik bae mau mobil. Gunta ganti mobil mau Innova, mau sedan, sugan aing beungar warengan mah supir Korea teh budak. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Sugan teh mah cewek yang tersembunyi. Orang kan beneran. Balasak ya Allah ya Rabbi. Silik omongkeun bakalna atuh kitu bae calon jeung calon atuh karuhan tambang geus. Ya Allah ya Rabbi siling omongkeun. Kos kitulah bakalna di zaman akhir. Siring khutbaul fitnah, siring nyebarkeun fitnah. Sarua bae Kangjeng Nabi teh pan dideulekeun jelema di guntingan letah. Ya Allah geus gunting balik deui, gunting balik deui, ieu teh khutbaul fitnah, jelema nu sok nyebarkeun kana fitnah, sok ngomongkeun ka deung-deungeun, nu sok ngagibah. Memang ngagibah lebih nikmat daripada maca Quran memang. Komo bulan puasa, ngomongkeun tatangga sedep eta bari ngabuburit. Kadang-kadang ti sahur sampai ka sahur deui, eureun-eureun malam takbir minta hampura isukna. Beres minta hampura ngomongkeun deui bae. Sedep biasa eta ya Allah ya Rabbi. Hiji tah kurang singkat be, kiai geus datang. Geus penting tapi nanya. Geus hiji bela nya. Ieu sama tapi amun teu nyampe kajeun nya. Isyarah nu kadua ieu adalah abah manggih manuk, baragus ya suarana baragus. Wah, atuh murai mah lewat. Pamatukna bagus, buluna bagus, tapi ngalebokanna tai. Dibere barang nu ngeunah, kasarna nu halal embungeun kana tai, asal mah tos ngalebok tai bagus suarana. Eta teh bah di zaman akhir loba pejabat-pejabat, loba ieu teh nu sok ngalebokan duit rakyat, nu sok ngalebokan duit bansos, di hakanan naon bedana jeung tai duit nang maling. Ngan asal matos ngalebok duit nang maling suarana bagus jasa. Wow, ngomong bahasa cayut, ngomong sabakul ya na. Saudara-saudara, saudara nu mana meureunana teh bodol sero. Bener. Ya Allah ya Rabbi, sarua bedek sasaha ge, deuk ustad ngomong mah cakep jasa, gorengan koropak yatim punya beak. Koropak masjid punya beak gorengan dilebokan bae. Ya Allah ya Rabbi, ngomong mah sacayut ya na, asal mantos korup jabeunghar, wah tuh ngomong suarana gagah jasa, paribasana tulak cangkeng dina beuheung ya na.
Geus lain tulak cangkeng teh tulak beung tah mah. Tek potong teh beung lah habak. Ya Allah ya Rabbi. Eta teh kos kitu. Nya nasar ngalebokan naon bedana tai teh barang haram. Gusti anu agung kan ketika Kangjeng Nabi dimirajkeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi didelekeun aya jelema ngojay di sungai neraka tina getih. Bari dibaledogan ku ter-ter tina neraka, dibaledogan ku batu tina neraka, sehingga najama hadza ya Jibril. Contohna teh ya Jibril, kumacak malaikat Jibril, hadza akilir riba wa akilil haram. Ieu teh jelema contoh jelema nu sok ngalebokan barang riba jeung barang haram. Iyalah linur yaumin ayatina. Heuy, eta taipan haram, eta duit milep duit bansos emang naon atuh haram. Jahak sarwiti eta kusia ditilep. Hak sarkunah eta kusia ditilep. Batur jeung meuli kutang. Yang geus beri ganjal ku paniti tolol. Ngan ulah nyalahkeun ka RT RW, ka lurah. Didata kabeh ku RT RW, ku lurah. Kakak ieu bere blok dia sabaraha kakak. Berhubung diajukeun berhubung turunna cuman 50 doang. Bandek dibagikan ke bagian KBP omongan maningan diampihan ku RT sakitu doang. Dicilongok tamat dicilongok. Siapa ada curiga bae. Ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung. Yalah lama jelema lebih kene atuh dagang-dagang nang haram atuh kardus kunyana diberean komblok jeung plastik supaya berak burung. Ya Allah ya Rabbi modal dagang nang ngabasilat manehna teh nang nipu. Berapa duit ya mang 10.000 ih 7.000 besi demi Allah bayi modal aja 10.000 ih maka mamang be nggak jual ulang pada tetangga padahal modal goceng. Make demi Allah nggak bohong ge culas jasa haram jadah doang kan palinter wajar non ngara kasirul kadzab at-tujar cakang jeung Nabi lolobana walaupun teu kabeh bang loba tukang ngabohong tukang dagang. Cakang jeung Nabi eta kos kitu bari dang durna duit sakilo 10.000 ya 7.000 besi imak buru kakak haji be kula asli mah kula ngajual mah 20.000 ka haji witi ieu mah saporos sedekah be padahal modal goceng mending mah goceng mana nyokotan di kebun tetangga. Sial jasa. Ya Allah ya Rabbi kos kitu zaman akhir loba jelema nu korupsi percis kos di negara Konoha loba nu korupsi garaga penampilan mah garaga manehna mun kiai sorbana gagah bajuna gagah lamun pejabat watu jasna gagah manehna dasi gagah manehna dengan high class kabeh berkelas tapi nang modal ngalebokan duit rakyat doang. Naon bedana jeung tai nu kos gitu. Ya Allah ya Rabbi bener tante ya pengehenen bae kos kabudi ewe ayo. Ya bukan saya ngundang aing sih. Ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung para dulur rahimakumullah nu katiluna urang singkat we geus penting ge lain urang ieu ban urang kiai aya kene kori aya kene dipanimbang jauh aing kepentingan teh mapan apem beusin barekah doang kana ih teu ngeunah. Si hujan pan. Ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung para jamaah rahimakumullah dirang dunu katilu apa bagian sawah ngemplak bagus nangga kos di Cianjuran di Sukabumian di Karawang Masya Allah ngan aneh aya caina lain ti luhur ka handap tapi di handap nyaian ka luhur. Oh cak eta teh cak minantu bah eta teh di zaman akhir jelema lolobana leuwih kene ngahormat tanggahna lo ngahormat kanu jelema boga dunia daripada kanu boga ilmu. Pan sawah teh catueun naon bedana jeung dunia. Cai teh pan inu mendobel jeung dunia engke mah jelema beuh lebih kene ngahormat ka camat ngahormat ka lurah ngahormat ka bupati ngahormat ka jelema beunghar. Masya Allah ari kanu jelema susah mah henteu ari kanu boga ilmu mah henteu kadang-kadang sanajan dulur sapejit ai susah mah dianggap deung-deungeun hasem sanajan deung-deungeun hasem ari beunghar mah dianggap dulur mah benar aya kos kitu tangkorakna ya rengkas habak. Ya Allah ya Rabbi mantak man inget bae ke baheula abah sok ngomong teh abah cilongok abah sepuh abah diniati ya hirup masih ya beh rabi syukuran ulah sok tanggah ka luhur lamun siap boga motor neuleuna kanu boga sapeda ulah kanu boga mobil
Abis ya syukuran Gusti alhamdulillah nyana mah sanajan sama-sama kahujanan jeung kula nyana mah digoes keneh ngagoseh keneh kula mah geus tinggal neken doang ku gas. Abis syukuran lamun sia boga mobil Avanza ta Innova nempona ulah ka Alphard ka Mercy paribasa atau baheula mah abah mau ngomong ka Mercy nempona kanu make motor lamun sia make sepeda nempona kanu lempang suku lamun sia lempang suku nempona tuh kanu keur nu pengkor apa nyebut pengkor lamun sia pengkor nempona tuh kanu ngagorer teu walak aya ngising ki didinya setruk meureun abis sia syukuran mun sia nyatu jeung bandeng neuleuna kanu nyatu jeung teri lamun sia nyatu jeung teri nempona kanu nyatu kanu nyatuna jeung uyah doang lamun sia nyatu jeung uyah nempona kanu henteu make uyah-uyah acan lamun sia teu make uyah-uyah acan tuh nempona deuleu dulur sia datangga sia nu mulungan remeh di pinggir jalan abis sia syukuran ya Allah ai kuari mah gara-gara disumbang saeutik doang ku pejabat masyaallah henteu bae bolak-balik mah ya Allah tungkul lagi sakumaha kos tungkul soang horean macok gitu kah Ustad ai giliran mereka boga ilmu leh eta saya Ustad Ustad ieu segede meh ngariung ge tah cokotan teh pan Ustad maloba anak tarang ginang cokotan habek pan sia teh biadab doangan ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung eueuh penghargaan kos kitu bae jelema zaman akhir nempona kanu boga dunia bae giliran kanu susah mah teh di deuleu sarua bae nempona ka luhur bae bener ya tat ayo udah kusir kardusan apa pakai plastik hidung kan tat ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung marah dulu rahimakumullah kurang singkat belah aing ke pasea di jeung Ustad lah Gusti marajah rahimakumullah nu kaopat jeung teh ya Abah manggi wahangan ketemu na jero jasa horengan deet asli nama kadeleuna jero horengan deet asli nama diteuleman secara langsung horengan deet oh bah eta mah zaman akhir loba jelema ngomong nama canggih jasa kos nu berwawasan tinggi lamun di kelas ustad atau kelas ulama kos nu luhur ilmu teh horengan padahal dangkal pangabisa deet pangabisa jeung pangartina kos jelema pejabat ai jubah magagah katempona mah jero ngomongkeun politik kos supang jagoan ngomongkeun ekonomi kos supang jagoan beuh memeh komo memeh dipilih mah dulur sia milih aing lamun milih aing insyaallah jalan bakal rata kabeh horengan rata jorena dulur sia lamun milih aing ekonomi bakal rata kabeh horengan rata susah na kahandap mah nu kaluhur rata beungharna padahal mah nyana dangkal tentang tata ruang dangkal padahal nyana tentang perpolitikan dangkal tentang perekonomian dangkal padahal nyana tidak pangabisa ngan ku saking haus jabatan sakumaha baheula Kangjeng Nabi ketika dimirajkeun dideleukeun di neraka teh aya jelema numpuk-numpuk suluh neraka geus luhur dari panggul teu ka panggul ngan ondo na geus jauh teu ka panggul ditambahan deui balon teh coba atuh di mana ge urang lamun geus teu ka panggul mah kurangan ieu mah deuk geus teu ka panggul ditambahan deui atuh ka panggul Kangjeng Nabi naon ieu teh Jibril hadzal rajulu min ummatika takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa yuridu ay yatahammala alaiha ieu teh perumpamaan umat anjeun Muhammad jaga engke nyekel amanah manusia nyekel amanah rakyat anu padahal nyana layak diru ala adaiha padahal nyana teu mampu nyekel eta amanah dulur pan urang moal pati-pati nyolok kasih eta mun teu nitip amanah bener teu pan urang ya mang kula nyolok ka mamang misalnya nomor hiji umpamana atau nomor 3 tah kula nitip tuh dulur kula sarusah keneh supaya daek gararawe bener ye aing nyolok sia ye bila perlu matana kacolok habak aing nyolok sia ye tah ya tuh jalan jarore keneh dulur aing asal mantos balik gawe be pasti ti soledat bae ya jalan jaroro ya Allah ya Rabbi tuh ratakeun jalan dulur ye aing nyolok sia pangrapihankeun kabeh perekonomian beuh ngomong sacayut padahal nyana layak diru ala adaya padahal nyana teu mampu nyekel eta amanah ngan ku saking haus jabatan wa yuridu ayyatahammala alaiha maksakeun bae nyana ku hayang jadi jabatan bakalna tetobat numpuk-numpuk suluh neraka lain cek aing cek maung ieu mah hakan habak teu maung cek Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbi
loba jelema kadeleuna nu jarero tapi horengan daret bang habis ulah gede kan dangkal ya tuh lain itu bahasa samu muncangan atuh ulah mah liwih hadap dia eta ya Allah ya Rabbi Gusti anu agung penampilan garaga kos nu jero ilmu teh horengan mah daret pangabisan pantes cakang jeung Nabi jaga di akhir bakal loba jelema perebut hayang asup ka neraka nu lambat ge asup ka neraka aing heula pak udag-udag hayang ka neraka ditanya aya kitu ya Rasul cak sahabat jelema nu perebut neraka aya naon eta anu nyalon lurah nyalon dewan nyalon camat anu niatna teu bener maksudna nu niatna teu bener eta teh ngaranna perebut kos kitu teh ka neraka ya Allah ya Rabbi obat nah aing bisa ngabuntut bangkong doang ya urusannya ya Gusti anu agung nu kalimana singkatna manggih buahan baragus tapi jero na horengan baruruk bahkan bilatungan oh di zaman akhir jelema teh garaga bararagus garelis gararasep bahkan baju ge atuh marodis tapi hatena hileud malulu hasud hatena ujub hatena takabur hatena teh naon bedana jeung hileud nu kos kitu naon bedana jeung bilatung nu kos kitu kotor kabeh ya Allah ya Rabbi sorban tinggal sorban gagah gede jubah tinggal jubah panjang sampai ka ngangsar leumpang bersih jalan punyana ya Allah udang-udang tinggal udang-udang gede tapi jerona hasud giliran be nyana henteu dipitah mimpin tahlil kuat pundung balik ya Allah ya Rabbi atawa ieu teh pejabat-pejabat nu garaga katempona tapi hatena harasud sering ragageun Gusti anu agung tatangga jeung dulur sing ragageun di hareupeun urang mah sumuhun kos tungkul soang bae sopan horengan macok urang meleng saeutik kos kitu bae mantakpan Gusti anu agung ieu teh pan isyarah mantak kunaon ketika Kangjeng Nabi meme dimirajkeun ku Allah teh diseuseheula melalui malaikat Jibril jeung malaikat Mikail jeung malaikat nu lain sebenarnya mah lain kotor Kangjeng Nabi walaupun di kitab bahasa minal azza tina raragad nu jelas mah pembaharuan tajaddud ngaranna pembaharuan kos handphone bae handphone Android lamun loba teuing virus ku urang henteu diperbaharui lemot mah lemot kebal-kebal mah bang bakal ngeblank layarna hideung bisa kene narima telepon bisa ngan teu nyaho anu telepon jah hideung layarna ngableg-beg bisa kene narima WA bisa ngan teu nyaho anu nga-WA mun SMS jah layarna geus ngableg-beg hideung loba teuing virus tadi perbarui kos kitulah jelema lamun loba teuing virus lamun cak bahasa abah teh mah loba teuing mangandeuh ya Allah ya Rabbi lamun jelema loba teuing mangandeuh di kolbuna mangandeuh hasud mangandeuh takabur mangandeuh kitu naon syirik dan berbagaina ieulah bakalna petet hate teh bakalna hideung kolbu teh lamun teu diperbaharui lamun geus hideung ngeblank ulahkeun karak ustad jeung kiai nu ngomong sanajan Allah nu ngomong melalui Al-Qur'an sanajan Kangjeng Nabi nu ngomong melalui hadis jojong disampaikeun jojong moal didenge moal nu aya keur ngabacot naon teh kiai nu aya gono kos kitu bae ciri hate yuksil qalbat teas kalau ingat beta keur leutik teh sok diajak beka di sawah teh gua bari cilongok nongkrong sok ngurusan TRT Hindun Mang Jaro sana ini kan Mang Hindun ya Mang Jaro sana bata sok nongkrong teh nyawah mangerti eta mangandeuh piceunan los gua sok nanya emang kunaon bae eta mangandeuh di piceunan lamun teu di piceunan cenah mantak petet kapare bener mantak angel katumbuh bahkan menyen petet tina kapare oh bener horengan kolbu urang ge lamun loba mangandeuh mamantak petet ka hate hese kana narima ilmu mantak ku Kangjeng Nabi diisyarahan heula dikumbah heula ieu teh urang meme Kangjeng Nabi meme kapanggih jeung Gusti Allah dikumbah heula manahna ieu teh nu katilu kalina dikumbah pertama keur diasuh ku Halimatu Sa'diyah sekitar umur 4 tahunan kurang lebih kemudian kedua di black day pas umur 15 tahun lirajuliyah maksudna mah eukeur nembongkeun sifat kalalakian pas baleg katiluna cek hiji riwayat pas di umur 50 hiji pas Kangjeng Nabi dek dimirajkeun ku Gusti Allah ieu teh 3 kali mantak aya jampe ti almarhum almaghfur lah bauji
lamun minimal tos salat minimal maksimalna memeh salat maca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih bari ditiupkeun ka dieu kepala lebah kolbu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih tiupkeun deui astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih tiupkeun deui cokulat teh jeung naon mangaji jeung ngabersihan runtah di hate sia Masya Allah ya kasih gini orang gambaran aja imah lega gedong lega halaman tapi loba ruyukan loba runtahan loba jukutan paranjang sareksek teu nempona sareksek tapi sanajan imah sagede menel leutik tapi bersih kulimis sanajan dina panggung doang dang bilik halamanna luwis bersih palega teu nempona kos kitu bae hate jelema ge lamun loba runtahan mah deuk jeung sasaha ge gaul teh ngaruntahan bae nu aya ngahasudan meh ngahiledan bae ih teu puguh-puguh gara-gara ngamos ngobrol jeung nyana pasea jeung tatangga kahiledan mah ngaruntahan burung bener ih jeung sasaha ge molek akur bae urang teh deuk loba runtahan mah tah bae coba nu hatena sanajan bari basa bersih mah deui jeung sasaha ge adem bae ngobrol jeung saatu hayu bae gitu ya Allah ya Rabbi mantak runtah ujung-ujungna naon dibeulem kos kitu we jelema loba runtahan ujung-ujungna dibeulem ka neraka Allah lamun teu ditobatan para jamaah rahimakumullah ieulah gambaran aya dianggap bagus luar jero ngan hese di zaman akhir mungkin 1000 hiji mungkin 100.000 hiji mungkinkah 1 juta hiji jelema anu bagus zahiran wa batinan zahir bagus batinna bagus hatena ya Allah ya Rabbi para jamaah rahimakumullah iyalah sekedar gambaran asli nama aya 10 rangdu asli ngan kebal deun kejo beuseun kaburu tiis ya keira deh kurang ditongengkeun aya ke manggihan sebenarnya aya manggihan liang leutik baliang sagede liang sireum keluar sapi gede ngan eta sapi dek asup dek kaliang teu bisa eta mah kos jelema bisa naik ongkoh tapi turun teu bisa ieu teh isarah kana naon ya Allah ya Rabbi aya manggihan nu Gusti anu agung ieu mah sekedar setengah gambaran pamanggih Kanjeng Nabi tujuan Kanjeng Nabi di Mi'raj teh linuriyahu min ayatina deuk dideleukeun tanda kebesaran Allah keur disampaikeun ka urang kabehan para jamaah rahimakumullah mudah-mudahan orang menang rahmat maghfirah ti Gusti Allah mudah-mudahan ibadah orang di Mi'raj geun ditaekeun ku Gusti Allah mudah-mudahan ekonomi negara orang di Mi'raj geun ditaekeun ku Gusti Allah pemerintah pejabat-pejabat orang sing diberi taufik hidayah nu can rapi nu rapi sing makin rapih deui ya Allah orang yu sing guyub sing alalakur kabeh Mi'raj ge lembur pan ngeunaheun ai guyub mah lembur ge ka bawah seungit tuh orang lamun ngomongkeun di mana mang di Surabaya Masya Allah orang segen kabangi orang Surabaya deket ka Sunan Ampel tuh ka bawah luhur pan lembur ku ayana hiji Sunan Ampel bener ya Allah ya Rabbi mantak hirup mamun hayang bisa hiber naik derajat hartina kudu peurih mantak cak abah teh masih hirup lamun hayang boga peurah kudu peurih satungtung teu peurih hating sampai puyuh buntutan orek tak-takan ge belut buluan moal kudu boga peurah moal deuleu oretan nu mantak boga peurah peurih jarang nyatu si eta mah bener puasa bae saking puasana bekah pan kulitna ganti kulit seiring ganti kulit bisa nak makin tajem bae peurahna beda jeung orai kadut nyatu bae si eta ngalebok bae aya bangkong dihakan henteu bae kakeuyeub-keuyeub mah dihakan ngagodebag bari sisi empang atau sisi sawah sakali macok-cok urang lain urang nu ruginya nu rugi huntu katinggalan di suku urang bener non nyatu bae eueuh peurahan ya Allah ya Rabbi yu sakedeung deui urang teh Ramadan minimal mantak ku Allah tadi jieun peurah mantak diwajibkeun ge janyahueun urang pangarengan mah tilok puasa aya sakali puasa ngomongkeun bae urang mah dasarna sia deuleu tuh batur mah geus meuli anu sia teu warna naon tolol beuh emang urang mun teu nyebut tolol jeung goblok gak salaki henteu sedep henteu mempertahankan eta kajian neraka keluar di sungut orang deh ulah itu namanya para jamaah rahimakumullah ye urang mun hayang beurah kudu peurih
Masya Allah gambaran sekedar gambaran terakhir gambaran hileud ulet eta teh binatang hina pan nya atilnya hina hayang lempang ka ujung daun tales bae ge hayang lempang ka ujung daun tales angel cuk ngomong nu bohong mah teu bae babulan-bulan hileud tapi nya ge ngotak aing lamun kieu bae hina hirup aing disemprotan bae aing ku jelema diracunan bae puasanya bermetamorfosa lah jadi kepompong tetep encan mulia keneh bae hina keneh bae puasa deui nya panas bermetamorfosa lah keluar jangjang jadi kupu-kupu bahkan aya peribahasa tidak indah taman tanpa kehadiran sang kupu-kupu indahnya taman karena ada kehadiran sang kupu-kupu hebatna kupu-kupu ulahkeun ditangkaina di ujung daun mawarna bae ge henteu mantak ngaruksak motongkeun ka ujung daun mawar komo ditangkai mah lebih kuat sanajan ipis ge tangkai mah kos gitulah jelema mun geus ngupu-ngupu dek menclok di mana bae ge nyeun indah di lembur dek cicing jeung saha bae ge dek ngobrol jeung saha bae ge moal mantak nyeri motongkeun ka hate batur ka harti kos gitulah Kangjeng Nabi mantak bakalna mi'raj ge luhur derajat urang dek ngobrol jeung saha batur nyeun adem nyeun tenang urang lamun nempo guru besar Masya Allah urang adem tenang belah dek ditokngolkeun kumaha urang nu aya gairah bae jeung senang Gusti anu agung urang nempo karak nyaba doang ka imana can kapanggih jeung jelemana urang kapanggih kiai-kiai urang guru-guru urang di mana bae urang geus boga tenang ya Allah ya Rabbi nyieun tenang dek ngobrol jeung saha bae cicing di mana bae mantak nyeun indah jeung moal motongkeun ka semangat jeung hate batur kos gitulah gambaran kupu-kupu jeung bisa hiber kupu-kupu mah dek ulahkeun karak ka ujung daun tales ka ujung berungnya na bisa kos gitulah luhurna Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ayana Wali Songo luhur lembur urang negara urang luhurna di mata dunia karena ayana Wali Songo geus ngahiberkeun ngamirojkeun negara urang luhurna urang Banten cek urang batur mah urang mana sia padahal mah Pangarengan berhubung provinsi Banten padahal menyebutnya nyeletiknya kurunya peang hirup deh wedak ulah sentuh tamah urang Banten wih sawan bae kenaon karena urang mah kabawa hiber ku Maulana Hasanuddin kabawa sohor urang kabawa hiber kabawa mi'raj urang kahieman kunyana tuh geus ngupu-ngupu ka urang nyieun indah ka lembur urang kajian pedal Pangarengan loba nu tukang main slot loba tukang main gapleh nyahona provinsi Banten bae gagah bae bener syukuran urang hirup aya di lembur Banten ya Allah para dulur rahimakumullah ala kadar gambarannya hampura ulama ka dieu ge hayang dia aku murid ku guru-guru di dieu hayang di aku anak ku kolot-kolot di dia hayang di aku alok ku bibi mamang di dia hayang di aku dulur ku pamuda di dia teh naon leuwih-leuwih hayang di aku salaki ku cawene di dia ku iya bibi haram kapangi kula haram kula mah haram nak jayanya hampura kula lahir batinnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh